lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mula nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nawanci umur kiwari ampun Gusti tetela diri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman kaliman mugi abdi
ayat tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahyangan bro di juru parahyangan bro di panto ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari pereu rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal ayat tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahyangan bro di juru parahyangan bro di panto ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes
Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun keterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisi basisir laut pantai carita, nya didinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta. Poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun keterna cinta. Dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara. Di sisi basisir laut pantai carita, nya didinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta. Poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta. Poe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Duaan silih pikasono, silih pikadede, silih pikanyaan. Kau mamam tak kusia, akan tak kusia, dan rasakan gimana rasanya. Oh mamam tak kusia, akan tak kusia, karena ku telah cicipi semuanya. Mangtu kumaha nya kudu kumaha, da kuring ayeuna geus aya nu boga. Hampura nya kuring hampura, najan di kumaha moal rek ngadua mangarepa. sia mah jika nada otak nate jalan, dahareun di fotoan babaturan kadon dihakan tepayukan nu lain ngadeukeutan urut aing, hareupeun jiga kucing tukang jiga anjing.
Sia jeung si eta mah sarua ruksakna. Sia ibarat pemulung dan si eta runtahna. Teu inget babaturan, nu penting terpuaskan. Gehu geus mahal, sia masih murahan. Baheula aing osok curhat ka sia. Masalah si eta aing mineng jarita. Tapi na ciga nada sia kabita jadina ayeuna dihargaan ku sia. Mamang taku sia akan taku sia. Dan rasakan gimana rasanya Kau mamang taku sia akan taku sia. karena ku telah cicipi semuanya. Kumaha nya kudu kumaha da kuring ayeuna geus saya nu boga. Hampura nya kuring hampura najan nu kumaha moal rek ngadua. Yes, asik. Hei, hari muslim teh ulah ukur ngaku dina KTP we Islam. Hari kalakuan syaiton goreng patut teh euy. Ya mau teh goreng patut. Gudang sare penting kene sampe meh hayam jago gong gorongo asup kacai langsung mandi jengki angin bari pokoknya gak tunduk jam 7 kes dandang rapi sikap kolom merah rek maksiat baju wete calana wete ting merek nana haun dadi urang mah ewe beber wete sapatu wete lamun di jumlah jam teh hargana cukup ke uang maka imah tipe 2 hiji. Oh yeah Royal pisannya. Dina poe lebaran tara ele dandan mapangkin dina wae padahal waktu Ramadan sabulan dinana puasa henteu sapoe-poe acan. Oh heboloho celeno bodoh kata toloyo hade nama engke tahun hareup sing kamar puasa teh da moal mantak jadi gempor. Moal aya nu gempor ku puasa maja. Nu boga penyakit mah berat ya sok jadi cager malahan. Lamun aya nu nyebutkeun puasa mata kering teh, eta mah lain tukang puasa we. Gudang subuh langsung sahur berang nasi kuat merangan hawa nafsu. Lapar haus jeung sajabana puasa jeli puasa mata oke puasa hati. Yeah. Gitu. Sok dialajar di ayeuna. Memang aya paribasa. Teng manuk teng anak merah kukuncungan uyah matara tes kaluhur. Tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah montong daek pipiluan. Montong daek pipiluan, montong daek pipiluan. Eta we kuring minang pisan ngadenge beja. Ulah warga Silaing mari lebaran teh panggilingna wae. Kueh lebaran oge moal beak ku 5 RT. Atuh baju lebaran merek Matara Ele kudu sejen. Ngancen aya beja ari bulan puasa tara parwasa. Ulah atuh era ya. Angguran mah ujang heula ayeuna jadi santri dijamin 100% moal rugi. Oh, moal rugi. Yeah, memang aya paribasa kieu teng manuk teng anak meraku kunjungan Buya Matara TS kaluhur. Tapi ari dina urusan goreng patut akhlak mah tong daek pipiluan. Montong daek pipiluan aya dina urusan goreng patut mah. Ya, kade sing ingat ari puasa teh salah sahiji dina rukun Islam. hukumna oge patut ya. Kudu Jeung sifatna oge fardu. Kunaon teu puasa era atuh era muslim teh ulah ukur ngaku. Bener. Ulah sak ukur dina KTP. era atuh. KTP unggul mah keur naon. Muslim teh ulah ukur ngaku. Ulah sak ukur dina KTP. Kada seingat Tapi jelema ayeuna mah loba pisan.
lamun geus tulis Islam dina KTP teh asa geus muslim. Eta mah ukur diketik ku tukang ketik eueuh hartina aya ukur dina KTP unggul mah nya. Sing inget tah. Palang siang bener teh ngancek sorangan. Sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi dimana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih. Palang siang bener teh ngancek sorangan. Dimana ayana senang, dimana ayana tingtring, di kotek tak di teangan, lain deui, lain deui. Lamun diri tacan wani nalukeun 7 nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya Karang Tangtungan. Angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang. Angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir. Lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang
tebok